Aduh, Kunaon margo. iya teh asa kumaha gitunya asa sareset kieu gitu alam dunia atau naonnya kieu teh. Tuh sarua wing ge usaha seuseut eta teh dek ka awewe ge hese. Heeh, kumaha atuh nya sugan apa solusina? Sugan atuh Pak Upi. Aya tempat-tempat atau anu bisa ngalancarkeun usaha jang ka awewe deh. Jangan etakeun jodoh sugan. Kayak tempat di mana ya? Tapi asa ngadenge beja di belah kidul aya tempat paranti menta-menta Heeh, heeh. di hiji tangkal kai ngan teu nyaho eta teh saha penungguna wing oge. Upi can pernah ka ditu? Can deuk atuh ka itu Hayolah si suganan we atuh ieu mah. jam sabaraha itu tempo jam sabaraha? Tah iya, nah HP sugan aya. Tinggal heula sugan bakal HP. Cik. Oh, aya ya. Jam sabaraha? Wah semejeuna ah. Aya ya kieu mah nya. Wah, ada bakal aya wae jurig mah. Bisi we teh kula nangkalin ngeuder. Ayo gini atuh. Ini lah. Ayo Heeh, sugan we tuh. Ayo. sugan we atuh. Keun kudu ka warung heula. Mas jang sesuguna. Oh, ya suguhna. Heeh. Naon wae cenah? Paling roti atawa kopi. Kopi, Kopi kopi hideung hidung lah. lah. Kopi hideung. Ayo Siapa atuh. tuh? Urang ke Ayo. warung heula. Upi daguan di mana? Lakukan ke simpangannya. Oh, siap-siap atuh. Ayo tuh ya. Sok Sok atuh. di ka warung heula we. Siap-siap. Jeung dekat itu. Siap. Kopi menang, roti menang ya nama. Eta. Geus menang Kumaha ya menang? nama. Menang yuk. Siap. Wah, alus. Ari ini ayeuna. Ayo nam. Nam atuh. Nah, heula anu apa? Di mana itu Pak Upi tempatnya teh? Tuh, di ditu mun teh sama. Jauh keneh? Wah, jauh ka belah ditu. Di handap. Di handap. Nama tuh lah sugan teh nepi. Alah. Zaman nanyak. Banges burit deh gening ieu teh. Jauh keneh kalemur. Aduh. Badual aja ngait mawa sakieu oge. Alah kabeneran itu aya datar eureun heula sakedeung ah. Ngarenghap heula ngarah teu eungap teuing. Nah, kabeneran di dieu ya. Alah. Aduh, bener-bener ya. Poe ngesore. Jawa teu mawa jam deui kayak teh. Babakalan eueuh. Geus perih beuteng kieu. Waktu geus sore. Tuluh. Panjang teuing deui teu rarasaan manehna. Ah, kabeneran orang teu heula we atuh ah, penekan. Jika aya ringkang-ringkang jelema itu teh kan sahanya
Ya jauh keneh henteu ieu teh. Tere itu tangkalna Mana? ge. Tuh, tangkal itu tuh. Anu itu Oh. untuk tangkal kaung nu anakna. Itu anu itu. Oh itu. Kira Nama yuk. tuh meh buru-buru. Terus teu sabar we geus sayang beunghar ieu Itu teh. ieu teh. Pementa anu lain deh. Bener ieu jalanna. Enam atuh. Cik urang sidikeun heula. Wah, nyaan euy. Jelema teh itu mah gede hiji leutik hiji, saha itu teh? Urang mana deh? Gedengekeun naon cenah ieu teh? Dedengean teh sadade ka kai karamat cenah ieu teh, bakal barang penta bakal negara jelema teh. Ya mal salah deh kah. Mal salah kaina teh. Ieu bakal nanti yang sok dipake pamentaan ku jelema lalieur. Tah, mengpeung aing geus lapar kieu mah pas sore kieu. Rasakeun diheureyan sia ku aing. Tah sia. Awas aya nama geus di luhur ya, tinggal nungguan dararatang jelema na teh ditu tuh. Awas geura rasakeun barang pentakara itu mah tuman jelema ngedul teh cirina teh. Nama tuh misteri nepi mah. Kudu dodongko aja di mah. Udah. Kan makanya Tempat keramat. Iya kok. Ini teh nalanyahan. Kumaha mi teh na? Teu apal urang kakare ka dieu ge. Baik ya we nya. Ya kumaha? Punten, Bah. Anu ngageugeus di ieu tangkal. Abi teh gaduh pamaksadan ieu teh duaan. Eta hoyong beunghar gitu, Bah. Mana yang naon mah? Yang boga jodoh. Tah, rencangan abi hoyong boga jodoh cenah. Gitu, Bah. Beuleum menyana. Meh tereh. Sok beuleum heula. Mane atuh urang teh kaparengkeun. Tah kitu kaparengkeun. Nah, gitu. Urang teh kan beunghar mah bisa meuli mobil. Tah kitu hayang mobil anu gelingna genep. Itu hurung Nah, urang sing hurung atuh sing gaya. Sing gaya. Sing headed lah. Tah ngumpul dah harus. Bener nepi urang ieu. naon sujang. Punten. Ajang apa baduk gitu. Sok geura waca. Abi teh bade ngawagel. Oh. Enteu jang. Teu ngawagel apa menujurin. Mangga sok geura kedalkeun. Nyeta Bah abi teh. Usaha ripuh, duit teh nya sawae gitu, Bah. Niat mah yang beunghar itu, Bah. Itu pamaksadan teh, Bah. Aduh ampun. Aduh kita mah sarua yang abah hayang beunghar mah. Tapi bener ujang datang ka dieu bener. Tapi ngan hiji jeung abah ujang ka dieu teh. Pamaksadan teh eta nya. Nya, Bah. Gitu, Bah. Aya anu sanesna deui. Aya bah. Jim abri bah hayang gara kenging jodoh bah. Atuh kita mah gampang jang. Atuh kita mah panginten tos ngadangu ti batu nu parantos ka dieu. Kena aya naon wae cenah jang bade tataros ka dieu teh ka mah kolentang teh jang. Oh, tenang, Bah. Aya cai kopi nama. Ngan can ditinyuh ieu teh, Bah. Hah? Can ditinyuh. Teu menai kudu ngabeung kopi teh. Nyala kopi. Kopi siap nyala kopi. Ada kamana teh gendut. Ada eta, Bah.
bade nyana kela kopi bah. Oh, sumun. Punten bah. Sakantenan mung peng eueuh nu hiji deui bah. Abi teh yang nyanung bah. Naon we teh Sujang? Kupingan teh yang nyadung. Leres bah. Yang nyanung bah. Geus meunang awewena teh. Teh bah enol bah. Sakitu bah ampun ya teh. Mun berang sok inget wae komo peuting bah kot asa luhureun bah. Aduh gampang Sujang gitu mah. Hari maksud Sujang yang nyandung mah gampang percayakeun apa. Ngan ulah sawajar eta teh kudu aya syarat no. Naon wae atuh bah eta teh syaratna teh sangkan bisa laksana hayang wing teh bah. Gampang Sujang. Aya gara-gara laksana mah gampang. Regregeun ku ujang ayeuna. Tapi ku yang kolenang dek dibere sakali ayeuna kudu tuluy dilaksanakeun bari ulah poho. Anu kahiji nyaeta kudu gede gawan. Anu kaduana kudu gede bobogaan. Anu maksud gede bobogaan adalah lain tapi ketinggalan sa model anu gambar jelema teh kudu loba jang nomor hayangna aduh sajaman ini eta teh ayeuna ka mah kudu ngayakon mun aya mah teh sesungguh teh hayang roti abah teh di zaman gorowolan baheula can ngasaan roti teh Sujang. Siap bah, atos disayogikeun bah. Siap nu kitu mah bah aya. Tenang atuh kitu mah. Tenang. Jarang ieu deui Sujang. Ubar batuk ke abah waduh geus 300 tahun abah batuk ieu. Meser ke bah abi ti apotek bah. Siap. Mana atuh nu saurang deui teh kot menili lah abah teh geus hayang minum Jang. Wah, mana ieu? Menang eta teh. Menang ya aya kopi. Kopi mah. Cek mah. Kumaha cenah? Roti cenah. Oh, roti. Kabeneran mah wae roti mah. Sadiana kantong persediaan. Kumaha keun itu kadingakeun? Atuh naon Bener euy. Siga geus mawa susuguh ka dia. Lah, kabeneran ya mah kudu tong kagok diedankeun ngaheureuyan ge ieu malah. Rasakeun sia. Iya bah. Kopina tos aya ieu teh. Rotina tos aya. Mugi katampi atuh bah ieu teh bah. Syukur Sujang. Tos aya mah bagja apa. Men kade ujang. Tadi teh jeung abah kumaha geuning. Mun hayang beunghar syaratna ku abah geus dibere kudu kitu Jang. Iya siap dilaksanakeun bah. Oke tadi cenah ning si Sujang sayang nyarung. Tenang ku abah. Ke. Ieu teh abah teh can ngadeng ieu pamaksadan anu si Ujang agung eta. Hayong naon cenah ieu Sujang sok tadi jaga-jawab. Muhun abah ieu teh. Si Merandes teh hayang jodoh gitu abah. Hayang jodoh. Gampang, jangan gampang. Kasaha teh sugan ngaran awewena. Yanti abah. Oh. Hampura Sujang abah batuk. Keun wios abah. Jadi ngaran Rianti ya. Muhun abah. Gampang sama abah gampang lah. Dah, ayeuna sok simpan eta dirinya cacanakan si Ujang duaan. Ayeuna mah parantos rengse kantun uih we kan itu. Ngan Omat Jang. Sa acana dugi ka bumi tepatna 10 lengkah ti dieu. Eta si Ujang anu agung
Neme dia cenah hayang ka awewe anu ngaranna Yanti. Ku abah dibere ieu asihanana. Ujang apa lagu Jayanti? Jayanti. Oh, apa eta mah Jayanti mah? Apal cenah bah. Oh. Kebenaran. Tah, sing inget ya. 10 lengkah di ieu patempatan. Ujang kudu ngalagu Jayanti. Bari engklak-engklakan nepi ka bumi na masing-masing. Sanggup, Jang? Insya Allah Abah sanggup. Halus. Oh, itu seorang dari tadi awas hayang nyanung. Nya bah yang nyanung bah. Hayang nyanung ka saha cenah si Ujang. Namina teh Saada bah. Ada, Nya sada. Putra Marhaya bah. Urang mana ada Jang? Bandar Rangka bah. Nah, pamit kita masih jaga sami tata cara sapertos tubi. 10 lengkah di ieu patempatan. Kudu ngalagu sada dugikeun ka caca. Dugikeun ka bumi masing-masing sabari englak-englak. Kajian teuing mun aya batur nu nanya ulah dianggap ari hayang mati Ujang. Siap bah. Siap. Nah, gitu menurut Ujang. Ngan anu syarat hayang beunghar pang-pang namanya. Balik ti dieu teh kudu mawa daun anu aya di harapan Mararan. Minimal 5 lamar ewang ari hayang beunghar Ujang. Siap bah. Ah. Galah dia meninggalkan wisan. Gitu Ujang. Mangga ayo nambah gerak balik ulah ngaret teuing ka tukang sanggeus. Ngaleos di ieu patempatan. Apa geus teu kuat teh hayang goler. Heula 5 lamar cenah. Jadi leuwihan lah hiji, sugan jadi loba. Maksudnya. Sabaran maneh. Ayo tuh balik dah. Itu. Hiji, 2, 3. Rasakeun sia di hareuyan. Loba opian itu aya di handap euy. Aya roti, aya kopi. Kabeneran balik murid ge ieu mah teu penasaran ya. Mana ceun? Geus dijarauh. Ning turun moal katempoeun ayeuna. Jadwal teh deka. Leur deui sia teh. Leur teuing sia teh. Kabeneran. Kabeneran jelema parah. Roto benang di bobodok euy. Penting aja sebeuh aya rupiah di aya. Baduli dicarekan oge ku nenek balik. Nu penting mah wingan. Daang heula. Ngonya. Kerek 7, 8, 10. Ayeuna 10. Berarti kudu ngalagu. Oh, sok manehna kumaha? Bareng atas orang saurang yang tadi teh poho deui. Bareng we lah, ayo. Yang bareng bari hiji deui cenah baru igli-iglian. Aduh, asa berat deh Kak. Ayolah sugan we laksana atuh ka hayang teh. Saada. Wanci ibu Saya hayang ka Saada. Hujan letih. Aduh, Saada. Akang datang. Kilaban pating kolebat. Sisi basisir Jayanti.